يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil atiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dawin nufusi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka hamidum majid. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Walidzalika qala wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al jannatu hufat bil makarih wan naru hufat bil masolih. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al jannatu aqrabu ilaikum min syiraqin ilaihi min syiraqin na'li wan naru kadzalik. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun.
ngarupikeun uraian tina puji syukur urang sadaya ka hadrat Allah Subhanahu wa taala kanggo ngebrehkeun rasa syukur urang sadaya ka hadrat Allah Subhanahu wa taala kanggo nemrakeun rasa tumarima urang sadayana kana rupi-rupi nikmat anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina dinten anu ieu urang sadaya tiasa hadir dina raraga mengikuti jejak langkah perjalanan jalmi-jalmi anu teu putus harapan tina rahmat Allah, perjalanan jalmi-jalmi anu soleh. Alhamdulillah sok sanaos teu sareng angkat ti bumina, aya nu pangpayuna, aya nu pangpengkerna nya, aya anu nya da eta tos ngarupikeun kesepakatan sadayana para ibu upami lebet ka masjid tong sareng besi pas ada moal lebetnya nya tos janten kesepakatan janten aya anu nya biasa ngantri untuk ta. Nah sakituna alhamdulillah ulah sareng lebet ka masjid nanya sakumaha parantos diatur ti dituna keneh kanggo ibu-ibu ayahna teu kenging gaduh senal paragi ka masjid lan margi ka masjid mah teu kenging nganggo senalnya nya simpen di luar. Rupi-rupi jalmi angkat ti bumina teh nya aya anu nyana ka bingah, aya anu nyana ka bingung, aya anu nyana ka susah, aya anu nyana ka nyeri, aya anu nyana ka panasaran hayang apa cenah ajenganana cenah ku aing lain ajengan ieu nya hayu cenah panasaran kumaha ajenganana cenah gitu. Aya nu panasaran wae gitu nya. Aya anu bade namihan kasayan, aya nu ngadondek nunutan aya teh. Nah gitu nya. Abi cenah hese sare di bumi pas lebat ka masjid kalau hees teh nya. Nya tos tunu di bumi teh. Pas ngiring ka masjid sare aya nya. Rupi-rupi nangis sanaos kitu mudah-mudahan sakali deui sing janten sabeungkeut sing sapaket urang sadayana dina niat saya urang sadayana saja syukuran karena nikmat ya Allah Subhanahu wa taala anu mudah-mudahan eta nikmat sing netepkeun kana kaimanan kaislaman urang sadayana ti dunya dugikeun ka akhirat. Berilah salawat sinareng salam mugi dilimpahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka keluargina, ka para sahabat, ka para tabi'in, atba'i tabi'in dugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana jantenkeun umat anu katalian ku cinta urang sadaya ka anjeunanana ti gubrag lahir ke alam dunya urang sadayana bahkan tos dibekelan ku doa ti ibu rama urang sadayana ku doa ti sateuacan lahir urang tos didoakeun nya sing janten umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu satia satuhu ka anjeunana mudah-mudahan sing kalebetkeun umat anu keresa ngagungkeun ngamuliakeun ka nabi ka rasulna nu sahingga urang sadaya keng syafaat yaumul kiamah amin ya rabbal alamin. Salajengna para ibu sadaya patali sareng paket atanapi kiriman ti Allah Subhanahu wa taala ye sadayana tos dikaririm tacan ku Allah. Kiriman ti Allah teh ibu aya anu ngarupi, aya anu rupina teh aya anu katinggalna sae, anu katinggalna awon namun eta ge sadayana ti Gusti Allah.
kiriman ti Gusti Allah. Dina raraga urang syukuran kana eta nikmat anu mana parantos ngarupikeun hiji tali kanggo kaimanan urang sadayana, urang kudu narima kana naon disebutna teh kana papas ten hade goreng ti Gusti Allah. Maksana hade goreng ti Gusti Allah teh lain Allah mere nu goreng gitu, lain ngawilah-wilah. Maksudna supados urang mikir, supados urang nyaeta langkung kiat langkung kiat keimananana ka Gusti Allah gitu tawisna. Ieu sasih teh sasih anu pinuh ku ujian para ibu sadayana di antawisna sasih anu pinuh ku ujian atanapi pinuh ku bencana bahkan ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Sejarah dunia mencatat bahwa bulan Rajab, bulan Sya'ban eta disebutna teh bulan ujian anu mana diharapkeun supaya manusia berpikir sareng bergantung ka Gusti, bergantung kana pitulung Allah Subhanahu wa taala. Cobi we ayeuna sapertoskeun dina sejarah ditetepkeun ngalihna kiblat ibu, ngalihna kiblat ti Masjidil Aqsa ka Ka'bah gitu nya. Eta terjadina teh eta ujian ngarupikeun ujian kanggo umat Islam. Cobi ngalihna panasalna mah salat teh ngarep ka mana? Ngarep ka Masjidil Aqsa, ka Palestina, ka Masjidil Aqsa. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Lajeng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala tentang ujian eta. Ujian kedah dialihkeun gara cobi ti kana tadi atosna diisrokeun sareng dimirojkeun anak Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta kiblat teh kedah ngalih ka mana? Ka Ka'bah, kawit nama ka mana? Ka Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa teh anu kenging ngadamel Nabi Sulaiman teh kapungkur di zaman Nabi Sulaiman. Eta Nabi Sulaiman ngadamel Masjidil Aqsa anu tukang tembokna teh jin, Bu. Para jin jeung ifrit jeung raja jin jeung raja ifrit taluk ka Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman nganggo ilmu Allah Subhanahu wa taala nyaeta bismillahirrahmanirrahim. Jadi Kangjeng Nabi Sulaiman maca bismillahirrahmanirrahim taluk raja jin, taruk raja jurig, raja ifrit teh taraluk. Sabang saning jeung jurigan teh taluk we ka Nabi Sulaiman. Kumargi Nabi Sulaiman maca bismillahirrahmanirrahim. Nah, sing urang maca bismillah taluk jurig moal nya maca bismillah ge anger we cenah. Nah sing horeng aya nah cenah buat anger maca bismillah lain salah bismillah eta mah beungeut sia seseuheun. beungeut nah salah da mah. Jadi ari bibir maca bismillah ari beungeut kana tipi gitu. Beungeut ka mana gitu. Nah ka mana karep gitu ya. Ari bibir maca bismillah, ari hate ka mana man? Ari Nabi Sulaiman mah lisanna maca bismillah, hatena sareng hatena teh mantang ka Gusti Allah. Nabi Sulaiman jadi. Nah, sehingga eta Nabi Sulaiman dicarioskeun mang bulan-bulan mang tahun-tahun dugikeun ka teu damang Nabi Sulaiman eta ngamanoran jin salila di manoran ku Nabi Sulaiman eta dina tahta kerajaan Nabi Sulaiman eta jin teras we nyieun Masjidil Aqsa. Sehingga Nabi Sulaiman nyepengan kana tongkat kana encisna eta. Di tongkatna ieu mah sanes tongkat Ibu. Ieu mah sanes tongkat, ciga tongkat tapi ciga tongkat. Ieu mah naon paragi naon ari eta teh. Tah ieu mah paragi ieu. Tah Nabi Sulaiman contona kieu. Ieu tah Nabi Sulaiman teh. Tina kai di damelna teh, tina kai. Nabi Sulaiman dugikeun ka pupusna eta Nabi Sulaiman dina eta mimbar kieu Nabi Sulaiman dugikeun ka pupus ge teh
Tapi tos pupus teh sanes dikubur. Terus we kieu ngajanten ceuk jin eta terus sing sumanget cenah di manoran da beda. Ibu dugikeun ka ayeuna ge lamun aya dunungan anu digawe teh sumanget. Obo dunungan SMS-an panu ngaramet oge. Kan gitu ya. Ieu mah di ditu di Palestina ieu mah. Jadi lamun aya dunungan mah ciga nu hareueuh gitu. Lalu ada moal aya di urang mah. Malah anu ngaku. Jadi eta teh aya ti dituna sing oreng eta anu ngaramet teh jin. Nu ngarametna ka nu digawena so anu tukang temok. Anu tukang temok, tukang ngaduk aya dunungan mah tungkul we ciga nu hareueuh. Nah eta. Jurig, si jurig. Nah, jin da kusaha talu ku Nabi sallallahu hei sabangsaning jin sok ngaduk kan ngaduk duikeun ka ngakutan bata ngakutan keusik di banoran ditungguan ku Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah duikeun ka kumargi Kangjeng Nabi Sulaiman teu angkat tina eta mimbar ku sabab eta lamun angkat Nabi Sulaiman jin bakal kalamun nya ditungguan ku Nabi Sulaiman dugikeun ka uninga katohyan kauninga Kangjeng Nabi Sulaiman ngantunkeun teh saatosna beres masjid Kangjeng Nabi Sulaiman kauninga ngantunkeun teh ari anggeus kitu nya ari kapenak Kangjeng Nabi Sulaiman ngantunkeun teh sing urang geus 40 geus mang tahun-tahun ngantunkeun teh tawisna tongkatna tadi nyaeta kurinyung tongkatna teh digemrong rinyung ngajungkel Nabi Sulaiman di dinya ceuk jin si goblok ceuk jin teh seena ai ceuk jin teh ai sugan teh cenah hirup cenah da jin tah nu sok goblok teh jin teh nya jeung setan geuningan bet ieu bet geus maot cenah luadi baroro ku sararea naon bedana we jeung salaki dititah ngalasulu ari diteang suluhna eueuh diteang teh nyampakeun sare diteang ku pamajikanana ceuk pamajikanana kumaha si goblok pamajikanana eta pamajikanana incu juri tah eta ibu sementawis nyaeta ku Allah Subhanahu wa ta'ala para nabi sadayana salat nate nyinghareupna teh mustaqbilal masjidil aqsa mustaqbilal aqsa disebutna teh ari ayeuna mustaqbilal Ka'bah atanapi mustaqbilal kiblat. Nah ayeuna mah eta teh ujian keur jalmi anu mukmin mah jalmi anu Islam ujian naha cenah ka Kangjeng Rasul naha cenah bet dipinahkeun hayang perang mah sok we hayang perang mah cobi we ayeuna tebikeun ari ayeuna aya nu kitu aya ayeuna ge kamari Sabtuan di kulon ayeuna mingguan di wetan isuk teh Senenan di kaler terus we nya kumaha da eta oge sami atuh kamari ajenganana kamari ieu ayeuna geus ieu deui eta teh hiji ujian kumaha urang cara menyikapina cara menanggapina ujian eta cara menyikapina karena ujian eta ujian ti Allah Subhanahu wa ta'ala tarimakeun ku urang da urang mah maksud tujuanana oge ka Gusti Allah cik ari ka dieu ari ibu angkat kana pangaosan panasaran hayang ningali Ustad nu kasep atanapi panasaran hayang atanapi deu ka masjid parentah Allah cik niatna nu mana da urang mah lain deu ka Masjidil Aqsa lain deu ka Ka'bah nyaeta deu kanu nininggal kanu marentahna Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun ibu sok milih-milih keneh ustad, sok milih-milih pengajian terus ari Gusti Allah diteuneun belah mana ku ibu. Ieu mah ajenganana kieu, ieu mah masjidna ieu, ieu mah pasantrenna kieu, terus Gusti Allahna teu dibabawa. Allahumma sholli wa sallim wa barik
Terus Kangjeng Rasul di posisinya di belah mana? Urang mah sejak taat ke Allah, sejak taat ke Rasulullah. Nah gitu. Kan gitu punya sementawis aya hiji jalmi beunghar ibu geus beunghar kaliwatan teuing beunghar manehanana ini kaluhur loteng dari mana ge 14 tingkat. Ente tong loba teh nya tuh 4 tingkat nya. 14 tanggana 14. Capek teuing. Nah, ini kaluhur naon? Pan ieu kisahna kahirupan mah kieu Bu. Upami ibu hoyong terang hirup kahirupan kieu. Aya jalmi beunghar naik kaluhur loteng. Nyanat artos 2 karung satengah. Artosna teh anu biru, anu beureum, anu receh, anu hejo gitu nya. Aya kitu duit hejo. Nya daun cau. Nya aya anu tah sadayana artos dikawit anu artos nupang kecilna duikeun ka nilai uang anu pangagungna dicana. Teras diawurkeun ibu. Yo duit yo diawurkeun ti luhur lo. Lotengna eta nini anu gering hormati padahal mah nini eta teh asam urat. Da maksakeun ngesot atuh. Dek ka mana nini? Dek moro aing teh. Dek mo aya nu beunghar eta ngaliwat kana mobil turun heula. Padahal geus beunghar eta teh jelema teh. Tut ngadadak turun heula. Dek ka mana Pak? Mulung heula terbar aing eta. Geus bogo anu keur ngaramet mah da cul-cul ti gasrok atuh. Nya anu keur ngagasrok cul. Nyata dek mu. Dek ka mana Pak eta gasrok tinggalkeun dek mulung. Termasuk nyata budak leutik. Dek ka mana? Saha nu ngawurkeunana teuing pokona mah aing mah teu nyaho nu ngawurkeun pokona mah aya marulung we aing mah ngilu we. Eta. Penting mah mulung we aing mah meunang pangloba. Tukang dagang sosis apa? Tukang dagang naon anu ditanggung kieu teh cimol. Ditinggalkeun tanggunganana oge. Marulung heula kitu nya. Marulung heula. Ka mana mang ieu tukang es. Kumaha eta tukang jalabria? Baskomna diteuneun tukang bala-bala ge. Diteuneun marulung heula. Madadak eta nya. Eta wadahna kana naon atuh cenah eta mulung wadah duit. Kana ieu leung kana keresek. Ieu di kanung bujal nongtot ka mana-mana. Nah can muni apal heuh da tukang pancicing dina panggung. Nah nya tah beres we. Nya beres we cenah eta beres tos seep tah. Tos seep ke antos diragoan we. Diragoan nah cenah itu teh nu deuk marulung teh ngadaragoan keneh sedengkeun ieu duit dina karung geus bea turun deui we si nu beunghar teh agok mawa we. Mawa batu laleutik, batu 3 karung kaluhur. Diawurkeun we eta mah da bonganan teu arerenir. Diawurkeun tah karek. Nah anu kana takak, anu kana tarang, anu kana tongong. Maralak kitu nya pletak. Batu laleutik guntungna teh batu galeutik. Tarangah atuh saha eta cenah nu ngawurkeun. Karek lah hayang apal anu ngawurkeun teh saha eta nu ngawurkeun batu. Anu ditanyakeun teh anu ngawurkeun batu ninggang kana hulu aing cenah kitu. Nah, ari anu ngawurkeun duit mah teu ditanyakeun. Teuing pokona mah teuing aing mah. Teuing saha anu ngawurkeun duit mah pokona mah aing meunang we. Tapi eta pas diawuran batu koral padahal eta keneh jelema mah. Ditanyakeun saha eta nu ngawuran mah tah kitu hirup teh. Jadi kahirupan urang lamun aya anu mere alus, lamun keur meunang bunga, tara hayang nyaho ka Gusti Allah di mana eta milik rezeki teh teuing pokona mah ti aing we. Ieu mah menang hasil kesang, menang hasil petakil aing gitu, menang hasil kesang bobolokot urang, teu apa saha. Tapi giliran naon? Giliran nyeri huntu, giliran nyeri
susu giliran nyeri suku giliran nyeri sirah giliran nyeri beteng mah Gusti abdi teh ieu teh nya karek eta karek gugustian nya nah Gusti nya ajengan ieu cenah aya naon ieu nyeri sirah sabelah cenah nah larajo tipina sok sabelah gitu nah nya karek ingat ka Gusti Allah ari ieu teh atuh ti saha panyakit teh ti mana boa ti tatangga nah jiji ka tatangga heueuh pedah nya ti mana ieu panyakit teh tah saha ieu anu ngirim panyakit saha ieu anu ngirim ka nyeri saha anu ngirim ka susah saha anu ngirim ka bingung nah gitu nya nah upami jalmi teu apal nganuhunkeun kana nikmat maka moal kungsi lila ge dan bakal dibarengan ibu bakal babarengan antara kabungah jeung kasedih nah cenah bakal babarengan kumaha lamun poho anu bungahna poho kanu mere kabunga anu sedihna poho kanu mere kasedih kayak gitu nya pan jalmi ayeuna mah nya jalmi mah gitu dasarna amun dipuji geuat mun dipuji atanapi mun mangi kasenangan mun mangi kasenangan teh sok poho kanu sok teu hayang apal pokona mah teu hayang apal kanu merena lamun dibere kasedih jeung kasusah kabingung sok inget we aing baheula keur bingung nah gitu nah nya gitu diantawisna taku aleta pisan ieu pangaosan diayakeunana ti beurang pasisian ku margi supados katingal anu bungah nu mana anu sedih nu mana anu katingal pan ku simkuring anu keur sedih anu keur bunga terus nya gitu anu keur sumanget anu keur teu pati sumanget aya teh anu kana hakaneun wae aya ngagayem we terus pan beurang mah katingali teh nya aya kituna nya tah diantawisna para ibu sadaya kanggo memperkiat daya sanes ieu pangaosan teh ieu pangaosan dina sasarengan urang sadaya mudah-mudahan singonang rahmat Allah mulihna tina ieu pangaosan sing aya dina pangraksa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anu terutami sing jadi kekuatan kanggo kaimanan. Anu mana kaimanan eta teh pan Ibu kadang-kadang kaimanan teh isuk-isuk mah aya keneh. Beurang geus ngurangan. Di sore-sore geus eueuh kaimanan teh. Nah, kumaha? Geus eueuh kumaha maksudna? Tah kadang-kadang isu keneh mah urang teh meuni hayang teh mere teh nya barang bere kanu kitu kanu kieu teh kanu hayang barang bere kanu isu keneh mah beurang-beurang. Pas geus beurang berubah tah. Da tadi hayang mere sote urang mah kitu nya. Tah sore mah dipentakeun teu mere sakitu boga teh eta kaimanan kumargi teu anger nya periogi dipelihara ku urang sadaya dikontrol ku urang sadaya sapertoskeun cek kasehatan deui Ibu kumargi kasehatan teu anger nya kedah dikontrol kedah dicek kaimanan mangka ayeuna urang sadaya nuju menghadapi sasih naon sasih Ramadan anu kararesan ieu teh sasih Saban atanapi bulan ruah teh sok loba dipopohokeun saur Kangjeng Rasul hadihi ari ieu eta asyhru bulan tagpulun nas anu loba dipopohokeun ku manusa nya bulan ruah teh bulan Saban teh nyaeta disebatna teh bulan syafaat atanapi bulan anu mana kudu nyeungeurkeun ngaos
kudu nyaeurkeun ngaos sholawat dina sasi Syaban teh. Kumargi naon? Kumargi ieu sasi teh sasi disebatkeun tadi oge seueur ujian keur umat seueur ujian keur umat Islam. Di antawisna tina kakirangan geus teu kudu caritakeun deui kakirangan deui atulah. Nya kitu nya tina kakirangan, tina kasieun, tina kamelang, tina kahariwang, tina kasusah kabingung geus teu kudu didagangkeun we kasusah jeung kabingung pada sarua boga beureuh kitu nya. Terus ayeuna deuk curhat-curhat ka saha ada jelema ge da sarua kitu nya. Tapi masih keneh beruntung jalmi anu tiasa kembali ka Gusti Allah. Masih keneh bersyukur, masih keneh tiasa sabar. Naon ari sabar teh? Sabar teh nyebut-nyebut nyebat-nyebat nami Gusti Allah, nami Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta anu disebut sabar teh daek nyebut-nyebut, nyebat-nyebat, nyabit-nyabit. Mamawa ngaran mamawa nami Gusti Allah. Nya sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta disebut sabar. Ieu mah sabar cenah jelema sabar teu isuk-isuk teu pikeun ka sore teu sa kemek-kemek acan nyebut-nyebut jenengan Gusti Allah atanapi teu sa jalan-jalan acan teu sa potong-potong acan maca sholawat. Alah eta sanes sabar ibu aral nu kitu. Nah, jalmi aral disebatna teh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu a'lam bishawab. Bade naroskeun ka ibu-ibu cing ari anu pangseueurna maca sholawat urang dieu ye anu panglobana maca sholawat saha sok urang dieu anu panglobana maca sholawat saha panglobana maca sholawat saha iso san ieu mah ngaji anu we sagala rupa diringkin ngaji teh eta dina kantong naon isina sugan teh catatan saha anu panglobana maca pangseueurna maca sholawat sok saha anu pangseueurna maca sholawat saha Gusti Allah. Tadi cenah urang dieu ari Allah urang mana atuh nyebut urang dieu teh. Jadi Gusti Allah pangseueurna maca sholawat teh terasa deui malaikat tadi geus dibacakeun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan memang dijieun alam dunya ieu ge manusia memang didamel memang dijieun manusia memang dijieun laut masjid cara Allah tos maca sholawat kan berarti saha atuh anu maca berarti saha anu panglobana maca sholawat teh saha pangseueurna maca sholawat saha kakangnya Gusti Allah nara rese urang dieu anu panglobana maca sholawat saha Gusti Allah. Nah cenah urang dieu ari Allah urang mana atuh da di mana-mana ge aya Allah mah berarti di dieu ge aya Gusti Allah maca sholawat. Nah gitu di saur pangresa Pak Ustad mah di dieu kieu ayeuna cenanya di dieu kieu ayeuna ari urang dieu teh Gusti Allah. Nya lamun ibu-ibu bapak-bapak urang dieu terus Allah mah lain urang dieu kitu maksudna. Nya babawa Gusti sebut-sebut sebat-sebat sabit-sabit jenengan Gusti aku Allah teh urang dieu. Nah gitu. Da Allah mah urang mana ting urang mana Gusti Allah mah atuh. Urang mah urang eta ulah kitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Meni dedengeun jeung Gusti Allah teh sehingga digoroan ku Gusti Allah ge Allahu Akbar. Nganggap Allah lain urang dieu da teh datang atuh. Nya hari daonang mah ku tatangga teh ka mana ka onangan itu tatangga ngonang. Nah hari onang ku Gusti Allah hararese da Allah mari urang dieu. Paingan si ari ka tatangga tantang ka Allah henteu keun sugan kadengeun ku keberna. Gitu. Kalau urang meusan
eta bahasana cenah meusak mah urang dieu cenah. Heuh dakwah teh urang mana atuh da urang dieu. Gitu kan. Anu bahkan anu sateuacan aya urang dieu ge Allah mah tos nya gitu. Ngajieun atuh barengan jeung tauhid supaya kuat keimanan urang. Nah gitu sehingga lamun geus kuat keimanan urang lain wungkul urang hayang dibere ku batur, lain wungkul urang hayang di dama-dama di karpet beureman ku batur, tapi hayang nyenangkeun hate batur kumaha carana? Ta eta bisa antawisna. Bo lamun jalma geus sampurna kaimananana eta ngala duitna teh usahana sok tina jalan goreng. Sok budak ibu cenah ngarala jig ngarela duit maneh tina jalan goreng ka ditu. Nah, gitu. Ulah tina jalan alus bu ngala duit teh. Nya eta jalan pan barolong lalogak cenah diaromean ka diburuhan. Nya pan goreng jalan lemur ieu goreng tuh. Sudah juga karengan ku bupati, ku camat. Goreng tadi hareupeun mah jalan cenah diaromean eta teh alus pan menang duit. Nya, terus kitu saha nu ngeunah nu ngali di mana jang menang duit eta cenah jalan goreng. Nya, pan ayeuna mah aya anu tina Marawa kaleng urut cet, Marawa sair, aya jalan logak marenta. Sungguh indahnya pengantin baru logak. Nya sok aya pasidahan gini kan. Eta punten ieu keur ngomean jalan, keur bae. Eta ciri jalma anu iman hayang ngeunah jalanna kumaha carana. Keun bae aya lurah, keun bae aya camat, terus lurahna teh eureun, ayeuna teh geus tos bade liren, ayeuna teh lurahna teh nya terus deuk ngadaguan lurah nu bade dongkap wae ieu teh jalan teh diantep wae ku urang dinya mah. Kumaha tuh cenah kumaha cara ngomeanana gampang ibu alus ku basa goreng ku alus ku bahasa sok ayeuna barang penta mah da teu kudu ngamodal atuh barang pen mararenta di dieu aya budak sakola nu geus rada aya naon nu geus bisa nyeun geus bisa nulis surat kepada Bapak Presiden Jokowi keneh presiden teh kepada Bapak Presiden yang terhormat. Ieu nya ngadieun moal bahasa Sunda. Ieu jalan di dieu butuh cek Jokowi kumaha teu ngarti udah nanti aja. Nah kusuna nah gitu jalan halus jalan bisi ayang kita nah teka masjid jalanna butut nah gitu nah gitunya janten jalan goreng ngarusak karena motor ngarusak karena suku ngarusak karena mata pencaharian nah gitu di antawisna ulah dugikeun ka ayeuna ngarep-ngarep wae di hujanan di atanapi ngarep-ngarep wae di ku batur gitu. Jadi kudu aya pergerakan sami dina pangaosan oge kitu. Cenah urang mah ngarep-ngarep aya ajengan ti luar we. Ajengan ti luar. Ya ajengan mah kabeh ge ti luar namanya di jero wae. Nah kitu nya. Ngarep-ngarep aya nu mapatah, ngarep-ngarep aya nu ngajakan, ngarep-ngarep aya nu ngadanan ke cenah can aya nu adan deuk salat teh. Maneh adan sorangan. Nya adan adan ku sorangan. Aja ulah dugikeun ka kieu. Nasib di hiji negara ibu boro-boro ngajakan diajakan ku batur ge hararese di negara batur temu di negara urang ge moal teu kitu. Nah kitu nya boro-boro ngajakan mah ieu tahapanana kanggo kakiatan iman eta nu mana. Jadi kakiatan iman mah kakiatan iman mah pada melanana ciri jalma anu kuat imanna nyaeta daek ngajak daek ngajak. Lamun daek ngajak batur dina diajakna ku batur oge moal
Ari tukang ngajak mah disebutna dai ilallah, dakwah ngajak dina jalan Allah katanya. Salajengna geringannya ibu upami namun deui upami kanu masihan jeung kanu masihan sumbangan misalnya kanu masihan sumbangan ulah resep pedah masihan ulah dugikeun ka ayeuna resep kusaliwat kanu masihan sumbangan misalnya masihan naon kanu masihan sosialisasi tanya kitu teh ya urang mah nya ari kana dibere ku jelema mah nya dionang ku jelema deuk menang bantuan ti manusia tepikeun ka pasedek-sedek pan ibunya tepikeun ka pasedek ibu tepikeun ka abdi heula itu can Yusuf abdi heula itu can nya kitu sarua batur oge meureun can tepikeun ka pasedek-sedek ya anu geus ka halaman ya kusim kuring ai sugan teh ieu sirah teh nyunulan naon dahipu pas ngalieur ibu-ibu jangkung susuna kasunul nya sing atuh ibu eta kasunul nya ngantri pada sedak-sedak jeung ibu nya halaman eta deuk nyokot bantuan ti jelema tim bantuan naon sembako naon teh nya sembako kan bae bari eta teh can pugu saha ieu teh nu merena ieu teh tah kitu can pugu saha nu merena kumaha cenah ari bantuan ti pamarentah mah ibu halal eta teh halalna kumaha dari rakyat mekanisme sistem eta mah sistemna teh mekanisme kieu sistemna teh dari rakyat untuk bongan sagala dimahalkeun nyawayahna pamarentah kudu ngirim bantu nya gitu sistem disebutna jadi nu urang ke atuh ka uyah-uyah mahal cik mikir presiden teh nya lamun mah teu aya bantuan ti pamarentah kana raka kabeh pamarentahna tah lamun teu aya bantu naon sababna sagala rupa mahal sok ibu zaman baheula mah sagarupa murah tapi teu kabeuli da eueuh bantuan sagarupa murah tapi teu kabeuli tapi ayeuna mah sagara mahal kabareuli gitu kuat ka jam 11 peuting pan kabudakna teh yang kaditu sakedeung ka pasar naon mah martabak skenario baheula mah di mana aya tengah peuting hayang martabak gitu aya martabak atau budakna teh nya anu karek punah motorna teh ini kaditu ka hareup ka pasar ka hareup ka eta martabak ari nya gitu roti bakar tanya ngan aya wartosna cenah anu dagang sate cenah ditusukan ininya nya anu dah tah gitu nya salajengna eta bu ya teuisna ta urang teh jug ieu we kanu tisa nyalahkeun we ka RT nyalahkeun we ka RW nyalahkeun we ka lurah nyalahkeun we ka camat tah da lurahna nu kitu teh puguh eta teh sistemna ti ditu kitu bu sistemna ti ditu kitu saha anu datana palin anu datana sesuai dibere bantuan anu datana teu sesuai teu dibere bantuan eta nu kudu diperjelas da ieu ge rezeki keneh da ti urang keneh teu urang kesang urang keneh sabenerna mah nu hakikatna mah ti Gusti Allah saresna mah tah atuh kumaha urang carana ningkatkeun rasa syukur urang ka Gusti Allah pinuhan masigit initan pengajian salah ari init kana pengajian mah ibu ari kana pengajian mah ibu pilih mana anu leuwih wajib mana anu leuwih penting
eta mana nu leuwih utama eta pengajiannya misalnya kieu deuk kana pengajian ari salaki gering wayahna akang nya wayahna ngurus heula salah itu teh wajib ngan wajib fardu kifayah ieu wajib fardu ain tapi teu beunang diwakilan ku coba lamun salakina diwakilan kurana tetangga sabelah mah balik pengajian nah sia ngurus salaki aing gitu teh itu wajib ari ieu mah fardu kifayah maksudna fardu kifayah teh lamun ti saimah aya saurang tah dosa saimah dihampura kabeh ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun ti saimah aya saurang nu ini berarti dosa saimah dihampura ku Allah Subhanahu wa dihampura sadayana. Tah eta fardu kifayah. Tapi upami eta mah henteu Bu, upami fardu ain mana. Misalna di kampung sebelah aya pengajian, di kampung urang aya pengajian teh anu deukeut teh naon sia. Misalna di puntas ditu aya pengajian, di dia aya pengajian, nya di dieu we nu deukeut teh sarua pengajian. Gitu. Siga nyolok TPS baheula mah. Di ditu aya TPS ya di mana we? Kan ayeuna mah aya yeuna Bu. Aya tulis aya kartuna aya mah onanganana disesuaikeun nya. Tapi eta teh kadang mah gitu. Aya tukang cukur Ibu, tukang cukur urang lemur asal urang lemur jelema pas-pasan jangan jadi beunghar di kota pindah ke kota ke Jakarta ting ke mana kota pokona tukang cukur manehna teh baheula teh baheula ieu mah tukang cukur eta beunghar manehna teh meuli imah meuli tanah meuli pokona mah sagala kabeuli pokona mah eta tukang cukur teh di kota hirup pindah ka kota ari di lemur kahirupanana pas-pasan Bu kahirupanana teh pas-pasan di lemur teh ngan aya we di lemur eta teh aya hiji tukang dagang sok dagang bangsa jeroan daging gitu nya sok bangsa daging tukang daging ngan tukang dagingnya eta ge kitu Bu paling ieu we nah tukang daging ari eta tukang cukur anu geus jago anu geus beunghar teh sugan sok aya kaingetan ka urang sugan sok aya kaingetan ka urang lemur bari urang lemur kalalaparan teh nya ieu we sibuk we cacaleuhakan geukeun gitu ari geus kitu teh tah papangi eta mah ini ka lemur manehna teh da ari sataun sakali mah kosok ka lemur teu ditararanya kurang lemur teh puas ya tah ari tukang daging anu tadi mah ampir unggal poe eta unggal poe sok mere daging ka salalemmur ieu sakalian masak mah sakalian masak saparapat dibagikeun sorako bari jeung manehna mah teu beunghar imahna ge deuk tukang daging eta imahna ge deuk paribasana tapi eta sorako eta mah nya anya eta urang dieu mah lamun dibere dongeng ngejaya baheula da sok caricing kitu nya. Dibere ngaji mah da taruhun jeung sok ngalobrol. Aya ustad ieu mah curhat ka simkuring. Ustad teh sok muka kitab terus dibaca. Paslun aya kipas di alun-alun. Da garaneng cenah ibu-ibu cenah lamun maca kitab teh. Kudu bere dongeng urang dieu mah. Kago teh. Kumaha cenah eta tukang cukur teh? Nu tadi teh balik ka lemur nu nararanya da bongana koret pedit. Beda jeung eta ditawaran bilih teh tukang daging bilih bade janten RW cenah mangga. Duh eta mah nya. Bilih bade janten cek urang lemur eta cek urang lemur ka tukang cukur da modar mah cenah ke oge nyebutna ge modar. Modar mah moal ka mana jigna cenah kitu. Keresakeun. Geus kitu teh geus kitu teh tukang daging mah bilih bade janten lurah cenah mangga ditawaran ku masyarakat supaya jadi moal cenah kuring mah
Mau jantan mau jadi lurah mau jadi naon. Eta tukang daging masih inget dianggeuskeun ku tukang daging. Beut sajabana ti bager teh bilih bade janten imam cenah. Hoream cenah. Sok-sok we ku ustad gadinya. Dan eta tukang daging. Nah, geus kitu. Ari teu kungsi lila eta eureun tukang daging teh. Tukang daging teh eureun barang berena teh. Barang berena teh eureun. Nah, tukang daging teh tara beren-bere deui. Tara mere deui. Aya pangumuman ibu. Tepung silila aya pangumuman geus geus saminggu cenah eta tukang cukur teh maot geus saminggu tukang cukur anu di kota teh maot dikuburkeunana di umur pamajikanana cenah di ditu maot peduli teh hayang neang cenah kitu. Nah, terus eta tukang daging teh kumargi tukang cukur eta nyuwun doana tukang umumkeun eta tukang umumkeun nu maot eta tukang daging teh. Tuku margi tukang cukur tos maot teh anu beunghar teh tadi tos maot jadi kaula ge eureun mere daging sabab anu sok sodaqoh unggal poe teh eta teh tukang cukur ka dieu teh dititipkeun ka kuring cenah kitu dititipkeun ka kuring tah anu nganggeuskeun masjid teh tukang cukur nu tadi eta teh sarua ngan nyebutna teh tong dibeja-beja ti kuring cenah kitu bisi pajarkeun hayang ka bisi pajarkeun hayang ka gitu. Tah kumaha masyarakat ulus ya heuh teu neang kana maot cenah kitu nya. Ari sugan teh cenah kitu nya. Kada geus maot atuh pokona mah Al-Fatihah kitu nya. Pokona kiriman doa. Jadi ulah dugikeun ka ayeuna kudu tatanya ieu teh ti mana anu mere teh ti mana ieu teh ti mana dieun teuing kitu nya dieun teuing ulah kieu lu eta ajengan awan eta ustad pidato meuni tarik cenah nya eta meuni tarik heudak kade ulah deuleu ustadna aya guruna aya guruna aya guruna deui guruna Allahumma sholli wa sallim wa barik di ditu nadugi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moal mungkin ustad ceramah sia ari ka ustad gamplop ari ka Kangjeng Nabi henteu. Kade tahu ti Kangjeng Nabi teh tah kitu. Nya ti Kangjeng Nabi nya laras kitu. Jadi engke teh jadi sabeungkeun sapaket dina kakuatan iman. Hartosna jalma anu kuat imanna namahan cintana ka Allah, namahan cintana ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu teh sasi sabat teh disebat deui sasi sholawat atanapi sasi anu di pika cinta ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duikeun ka Kanjeng Rasul dina salah saeuseuna hadis nguningakeun tara dugikeun ka ngantunkeun kana saum dina sasi Saban. Kanjeng Rasul mah disambungkeun ibu saum teh sareng bulan puasa. Kumaha cenah umatna ayeuna pamit nya atuh ulah henteu disambungkeun ge atuh ulah henteu sapoe wae mah. Sababna ulah henteu puasa sapoe wae mah sabab puasa anu dipikat cinta ku Kanjeng Nabi nyaeta dina bulan Sa'ban, dina bulan Ruwa. Namun saur Kanjeng Rasul nyaeta sok diparopohokeun ku jelema, ku manusia padahal eta teh antara ma baina Rajab wa Ramadan nya bulan antara Rajab jeung Ramadan nyaeta bulan ditaekeun amal. Cobi ibu amal sadayana manusia diangkat ke langit, diangkat ka Gusti Allah dipinton disetorkeun ka Gusti Allah na bulan naon? Bulan Ruwah. Naon ngaranna? Dina tengah-tengah bulan dina tengah-tengah bulan Ruwah. Jadi saur Kanjeng Rasul uhibbu mangka mika cinta kaula ayarfa amali wa ana shaimun. Jadi kaula resep lamun kaula amal kaula dipintonkeun ka Allah teh kaula teh keur puasa. Ari ieu mah lain, pas dipintonkeun teh amal ka Gusti Allah nyampak teh keur kaberangan subuh. Nyampak teh keur kapuritan atas ngaramet capek. Tos ti sawah teh lain buru-buru kukumah. Kalah ka kerlehes.
di luar negeri mah nya capek sih orang jung cara apa tong ka aing nyebut capek ka Gusti Allah atuh nya gitu. Nah terus ayeuna terus ayeuna kaula resep atau nabi kaula mika cinta paneta ke kanjeng Rasul kalau waktu ditaros ya Rasulullah nah ari kanjeng Rasul betara ngantunkeun saum dinten Kemis jeung dinten Senin kaula resep saur kanjeng Rasul kaula puasa poe Senin lantaran kaula lahir dina poe Senin cik ibu aya nu lahir dinten Rebo aya nu lahirna dinten Rebo oh sok puasa poe Rebo nah gitu matak memeh resep ka batur teh da teu ka memeh cinta memeh resep ka batur meh nyaah ka batur pikanya heula sorangan kumaha cara atuh henteu kumaha atuh cenah abdi lahir poe Senin lahir poe Rebo misalna tarapi lahir poe Minggu tapi tara puasa poe Minggu kumaha atuh gantian ibu kusabab anu lahir poe Minggu teu puasa poe Minggu nya digantian ku ini karena pangaji gitu ulah lapor teuing atuh. Nah, aku besok ini karena pengajian poe Minggu teh ada abdi lahir na poe Minggu nya hitung-hitung naon, hitung-hitung nah gitu. Ya ngagantian puasa atau ajeuna henteu ini karena pengajian gantian ku sodako. Nya eta lebar. Nya eta eueuh cenah keur urang boro-boro gantian atuh ku maca gantian ku maca sholawat geber ibu dina hari kelahiran urang teh sabab eta aya naon aya sanadna atanapi aya tuntunanana aya contona ti Kangjeng Nabi Kangjeng Rasul lahir dinten Senin posok saum dinten Senin disebutna teh Kangjeng Rasul mah sanes ulang tahun ulang minggu disebutna teh naon margi urang mah lajen ulang tahun ge lain dipake puasa ari lajen ulang tahun oge nya niup lilin kue bolu naon panjang umurnya ya pada itu serta mulia nya gitunya ari cek ninina teh nih kira hayang ulang tahun sabarahan ini kada 80 sok panas barana ini mah matak sim kuring mah ibu pernah mikir hayang pemajikan teh opat boknya pernah eta memikirkeun bae ngan ku sim kuring langsung pemajikan opat langsung eta datang hidayah kabayang geus nini nah we eta pamajikan opat meureun aing teh dilingkung ku opat nini anu hiji kurang deuleuh anu hiji kurang dengeng anu hiji teu bisa leumpang kana roda cek nu hiji deui pangjungjungkeun urang teu kabayang pamajikan opat geus nini hungkul teu kabayang pek hayang balanya bareng ka warung opana tungguan atuh sia teh koplok nya cigana ripu jam 5 ieu mah ceuk nu hiji deui penting ieu mah jeung urang es teh ceuk nu hiji deui dibedol penting aing penjet tah penjet ajeng nu hiji deui hayang ditipu goreng jagong teh urang mah cek nu hiji deui hayang ngasaan kulub genyer teu kabayang geus hiji we lah kagok geus hiji pamajikan saopat-opat teu kabayang geus kolotna masyaallah aya kabeh nah buang jauh-jauh pikiran kotor pikiran gadinya malah kuat ada masalahnya karek ieu ge karek hadir sim kuring dina pengajian nu hadir nini wungkul geus teu ieu geus teu nafsu ala nya borokeun ujang geus burit naon karek jam 3 nya so kitu nya siap
Jadi kanggo ngamukodimahanna, jadi kanggo ngamukodimahan ieu panaosan temana muatan kaimanan. Naon cenah atuh ayeuna anu bade di uninga dina pangaosan hancana dugikeun ka mana kamari? Hancana teh dugikeun kana Abah itulah karek dekahan saya kumaha nya hancana dugikeun ka ya dugikeun kana salat kedah nganggo naon kedah dohir salat teh ulah dohirna wungkul tapi kedah sareng batinna paingan dibukaan da ieu dihanap nah gitu ya salat teh kedah lahir batin gitu nya kumargi salat aya anu disebatkeun salat batin rohna oge kudu salat Bu rohna oge kudu ngilu salat ulah jadi pangacianana oge lamun urang jasa awak urang salat pangacianana oge kudu aya pangacian disebutan kurang dieu mah wa ma adro kamal pangacian naon atuh pangacian teh nya gitu nya sok naon pangacian teh Ibu roh jadi ulah malaweung maksudna mah kitu cara sapertos ulah malaweung teh aya cara praktis Allah Subhanahu wa taala moal narima kana salatna hiji jalema anu henteu make hate Allah Subhanahu wa taala ngan wungkul narima kana salatna hiji jalma anu ngan wungkul narima kana salatna hiji jalma anu khusyuk gitu anu teh khusyukna moal ditarima ku Allah Subhanahu wa taala anu dimaksad nyaeta anu dimaksad sapertoskeun eta Bu cabe anu ditarima ku banar anu mana anu halusna BS nama teu ditarima oh ieu mah henteu bawa deui canak deui bawa deui BS sebutna teh tah anu masing sakebon atuhna saheuleuhna satangkal masing satangkal oge anggar we ari anu burukna moal ditarima mah da sabda lohor sarua rakaat ka hiji lohor rakaat kadua lohor rakaat katilu lohor nah rakaat kaopat nah hari rakaat kadua teu ditarima da BS malaweung janten minimal urang husu ke ruku nya anu ditarimana rukuna minimal urang benten sah jeung ditarima benten nah sah nama ngan teu ditari heuh cabena mah ngan teu payu kitu maksudna da BS maksudna ieu ari anu batin nama jadi lebetna kana ditarima jeung henteu engke bakal aya hasilna buahna aya buahna naon buahna teh nyaeta anu ditarima jeung anu teu cirina salat ditarima jeung ciri salat anu teu ditari bakal aya cenah cirina salat anu teu ditarima aya cirina salat anu teu ditarima ibu-ibu lohor salat asar salat lohor maghrib salat isya salat tapi teu ditarima hiji-hiji acan ku Allah tah moal aya hiji musibah anu panggedena keur hiji jalma kecuali amalna teu ditari amalan teu musibah amal teu ditarima mah anas ngamodal nyasap ngeprank nyasap ngamodal nyemprot ngagemuk ari pas dijual cabena henteu laku eta musibah teh rugi hutang we kitu nya ari bari balik mana bapak mana ladang cabe teh makaningan anu nagih geus geus naon ngaranna teh geus naragog nu nararagi geus nararagog dina golo puguh da gogog nya nararagi geus kena lamprak gitu nya nah
Kumaha ibu? Ibu terus terang kumaha cirina jalma salat ditarima jeung teu? Nah, sih. Hari ibu tadi salat lohor teu? Ditarima teu? Heuh cirina meureun kudu cirina ditarima teu ku Allah. Urang anu salat anu terang ditarima jeung salatna hiji jalma teh anu salatna. Cik anu terang payu jeung henteu na eta cabe nya nu melakna. Anu udah batur mah teu moal apaleun cik ibu salat lohor teu? Ditarima teu ku Allah? Hah? Nah, ditarima teu? Cirina teu terang. Oh, ari teu terang mah teu apal meureun. Terang teu cirina? Henteu, sarua atuh jeung ustadna teu sarua teu terang deui sarua. Nah, kera ngarah apal urang ngopi. Nah eta bet kudu aya we kopi di imahna we teu gablegeun kitu. Jeung ngaji teh kudu aya we rokok deui nya teu kabeulieun kitu. Tah eta teh ciri jelema teu ditarima salatna. Anu ngomong kitu dina hatena bieu. Nya. Tah nu dina hatena bieu ngomong kitu jiga nama kurang nyatu ajengan teh teh. Nya, jiga mah teu kabeulieun udud jiga nama. Tah eta teh ciri jelema nu ngomong kitu hatena ciri salatna teu ditarima ku Allah Subhanahu kaharti munusan. Nah, nya geus apal lain mah cirina. Jadi saha nu apal kana cirina? Nu apal cirina salat ditarima jeung teh anu apal? Anu salat berarti bawa-bawa salaki teh nya. Bawa-bawa salaki teh da nyekelan we HP, bawa-bawa boga kabogoh nya. Atanapi ajengan eta ustad ka mamana mawa HP bobogohan deui kitu. Tah berarti tahun-tahun sia salat teu ditari, can ditarima ku Allah. Lantaran eta puguh mah ustad teh keur bisnis kitu, jeung rana. Keur bisnis, puguh-puguh mah keur bisnis, hayo disebut bobogoh. Ngan pedah bisnisna jeung rana. Jadi nu disebut salat kan ditarima teh buang jauh-jauh perasaan goreng kabat eta nu sangkaan goreng kabatur. Nah, lamun sangkaan goreng kana diri sorangan mah pek wae, sangkaan goreng kana diri sorangan. Palang siang ya awak. Yeuh, tah lamun gitu ciri ditarima ku Allah Subhanahu ciri palang siang ya awak. Palang siang bawa tepi ka Rajab tahun hareupuan teu ieu umur. Tah eta ciri salat ditarima ku Allah. Palang siang ieu nya. Naon mamah palang siang we. Palang siang ieu nya. Teu geus teu puguh teu deuleuan. Pararoek ieu teh geus pararoek teu katingali nanaon. Mamah kunaon? Poe kieu teh katidina naon? Eta tiung tibalik. Paingan atuh. Kitu nya. Palang siang. Tiung tibaliknya heuh poe atuh dadeureun. Palang geus areunga palang siang bakal penuh umur ieu teh eungap. Deuk eungap kumaha atuh? Naon? Eta helm tibalik. Nah, gitu nya. Jadi kabatur kudu sabalikna kabatur mah kumaha sabalikna dimulai hari ini langsung salatna diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nu baheula anu ti baheula teh ditarima teh nu ti baheula kainung bapa kasalaki kami toha kasade kadulur salaki kadulur kabatur kata tama kabatur salembur eta bu nu pangpang nama salaki ka pamajikan ka salaki ulah goreng sangka eta ciri salatna teu ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Ade nya komo lamun kieu mah komo wani eta mah kur nyangka kumaha can lamun diucapkeun diomongkeun kagorengan batur teh diomongkeun komo diomongkeun mah karek disangka wae karek nyangka wae geus teu ditari komo diomongkeun mah gitu.
Lamun diomongkeun ka urang, kumaha lamun kalusan batur diomongkeun ciri salat nu ditari. Nah, asa kakara ngadenge. Ya kakara da ngaji nanti baheula nunutan wae atuh. Pan ti baheula ge sok diterangkeun teh eta. Ya. Jadi, jadi lamun nu dicaritakeun teh, nu diinget-inget teh jasa orang lah, jasa bat. Ingat-ingat kehalusan batur, ingat-ingat kehalusan RT, kehalusan RW, kehalusan tetang. Tadi disebutkan ngaranna, teuing RW, RT mana, teuing RW mana, pokokna mah aing mah teu nyebut ngaran keuna nahaun. Nyebut ngaran teu untung teu rugi. Kehalusan lurah, teuing lurah mana ieu mah deui. Kehalusan bupati, kehalusan nu penting ulah sebutkeun ngaranna. Ya, sok ingat-ingat kalusan batur ya pokoknya mah kalusan batur. Ingat-ingat ciri sholat urang teh ditarima ku Allah Subhanahu. Omongkeun kalusan maraneh kalau mau bulan puasa mah kudu diajar keur puasa ya keur puasa isu keneh. Nah etanya tukang warung ari tukang warung ari padahal mah urang teh dadeuk meuli atuh meni dipaneurikeun. Jadi we nah kade eta teh puasa ti isuk-isuk lapar tepikeun ka mana? Tepikeun ka magrib lapar we wungkul. Sabab nyangka goreng ka ngomongkeun atau nyangka goreng ka batur puasana teu ditarima, salatna teu ditarima, sana masa teu kudu dikodoan ngan. Naon disebutna harga cabena mah cabe ngan hargaan tak gitu kumaha cenah atuh ngarang mulus rahayu berkah selamat diterima ku Allah. Nah tidak mata wahal eta periogi nya eta urang teh periogi ayo ieu mah aya nu maca shalawat ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ustad nu macana teh ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Dayak dajek celengkeun we cek si koplok mah. Ta ustad keur beger cenah. Dibere beas beureum. Udah aing teh ukur. Gitu. Halah. Kade eta ti soledad hate leuwih-leuwih ti soledad suku. Nya. Nya, beurang diomongkeun kada tukang ngomongkeunana suku mah. Ngan hate mah di soledad hate mah bisi ceuk rasa teh urang teh alus, bisi ceuk rasa teh urang teh jago, bisi ceuk rasa teh urang teh beunghar, bisi ceuk rasa teh urang teh geulis, bisi ceuk rasa teh urang teh kas. Da aya ieu mah. Aya nini ieu mah. Nini kanu ngaliwat. Nah, meni goreng patut sia teh pamajikan teh. Ari sia geulis nini, sakitu geus peot teh. Kada yang pantes nini itu mah karek anyar kawin paman igana teh bet goreng geuning komo sia keuheul atuh. Jadi ka batur mah bisa teh nini peot kitu nya ade kuduna kumaha alhamdulillah kitu nya alhamdulillah kumaha cenah da hese ngurus hate teh geuningan ngalem hatena kudu dilempeng kudu dilempengkeun ulah bulat belok kana jalan anu teu pararo kudu dialusan jalanna perjalanan HTT kudu sing alus mulus rahayu berkah kaditu dina perjalanan duikeun ka diri doan ku Allah. Kumaha carana mangga urang lempengkeun hatena heula ku sadayana siap paragi ngalampengkeun HTT nyaeta ngaos salat. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Marang sholawat sesarengan lempengkeun
omean perjalanan orang anu kamu menuju kana kamaslahatan rizki oge bakal babari lamun geus lempeng hatena. Kanjeng Rasul osok goreng sangkatara. Kanjeng Rasul mah seunang ngadoakeun kami namanya ngadoakeun Kanjeng Rasul mah kanu dolim wae didoakeun. Kanjeng Rasul mah geus didolim, geus digogoreng, geus ditinggangan, geus dibaledogan. Duikeun ka jubahna Kanjeng Rasul seep kunaon ku getih ku darah ngucur tina pameunteunna Kanjeng Rasul. Duikeun ka malaikat anu penjaga gunung, Muhammad pilih gunung nu mana, pilih gunung nu mana Muhammad anu dek ditingangkeun ka urang lemur eta, anu sok ngahina, anu ngajejele, anu ngaledek ka anjeun, anu jauh ka ngahargaan mah ka anjeun, Muhammad pilih gunung nu mana anu dek ditingangkeun. Kumaha saur Kanjeng Rasul, malaikat karunya henteu. Kanjeng Rasul mah henteu. Kanjeng Rasul mah teu aya paraosan hoyong ngabales dendam sok sanajan ka jalma anu geus nyata-nyata eta jalma teh geus nyata-nyata ngadoli ngewaeun. Fa innahum la ya'lamun. Maranehna teu apaleun kana jalan, teu apaleun jalan keur kalangsukeun disabaran we. Kitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa imamil muttaqin wa khatimin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa rasulullah. Allahumma basu maqaman mamnunan alladhi atuhu wa maqaman 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 yawmal qiyamah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah wa yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, selama 7 menit perintennya nyata nuliskeun nyirian salatna anu ditarima jeung munteuna ku Allah Subhanahu wa taala sing horeng kunci nama dina diri urang kene kitu nya. Lain di Wali Songo kuncina teh, lain di mana gunung naon teh anu sok kadaritu teh. Lain pokona mah kunci nama dina diri urang kene. Antara salatna ditarima jeung teu na eta nyaeta kumaha ceuk urang tiasa ngurus kana hate urang sadaya na lempeng ka Gusti Allah, na lempeng ka Rasulullah atawa henteu. Nah itu yang udah turutan we guru urang mah teu kanu kumaha teu oleh nyarekanana oge guru mah nyarekanana wae kitu. Merena teu merena oge guru mah katurutan we guru urang. Sakitu anu kahaturkeun hadana wa ayakum ajmain. Allahumma fi kulli khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.